Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui kalawargi. Sareng waoton di pidangan pustaka dongeng waoton. Iwari wa bade midangkeun hiji jejer lalakon nyatana jaka budeuk. Bagian anu kadua atur nuhun kanggo sadayana palawargi kaum dangu anu atos ngalek sareng subscribe channel Pustaka Dongeng Waoton. Malah mandar urang tiasa janten hiburan palawargi, janten pangobat pamepes hate. Mangga daripada urang panjang lebar, urang gua budeuk. Mangga saenggana anu bade ninyuh cai kopina anu nyiapkeun bakona urang sami-sami ngopingkeun deui ieu jejer lalakon. Kaparayun sadayana. Sing horeng ieu teh jajaka anyar pinanggih teh kasebut jaka budeuk. Saterusna ieu Aki Rawit jeung Aki Ruat ngaku kana kaunggulan ieu si jaka budeuk. Andika teh jaka budegnya. Aduh. Bokong Rawit. Aduh nyeri ya. Kemudian saha Andika teh lu. Kekiruat nanya ka jaka. Ari jaka bari bangun teu malire. Ras atuh ieu Ki Rawit jeung Ki Ruat teh sadar. Pamohalan kajawab sidik tadi ge geus ngabejakeun yen dirina teh boga saterusna ieu jajaka teh sengkat barjeung nyarita. Ki uing mah rek pamit wae ye teh hamper lu. Lain hayang sosonoan jeung Aki di dieu nya. Hamper we uring bising tumantaka kaki duaan. Sampurasun. Ki bye. Ya. Kitu nate bari teu lila ngagajleng bangun hampang. Atuh sakiceup ge ieu jajaka teh geus ngiles. Ngan sakocepat geus teu kaciri jirim-jirimna acan. Lintang sora nu ngahaleuang beuki lila beuki ngajauhan. Nunane jong. Ya. Aduh, ijak di muling nih. Aduh, ngableset. Iya. Ayang king. Cobek belut make tutut. Ma ieu
kuring hayang dahar sang liwat gajeleng gajeleng ha corelat corelat kebat lampahna ieu jaka bari ninggalkeun rayaan terusna ieu jaka terus lumampatana ti maiti jeleng 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 ieu jaka lumpat bari jeung siga nu ngalah naon ngalayang lir kapas katebak angin lamping atuh sora nu ngahariring teh beuki lila beuki jauh meh hampir teka denge deui pok ieu aki ruat nyarita bari jeung rada hek da kaciri tanagana kakuras dina mangsa telak jeung jaka budeg bener awit kulap karek nangih budak ngora siga kitu mah siga si jaka budeg mah euy pokok nyeri rawit kitu ketiwat ngareret ka akirawit pok akirawit nembalan nya bener sakang ruat tunggu urang duaan meh ilang nyawa mun seug eta budak ngora teu buru-buru ngahalangan telak urang namangsa ayeuna bener ulah ge teu nyangka kakang bener Ki Haji kulanya kula ki warerek nurut karena naon lupa panggeuing ti Ki Adi gimana getih dirawit kan kula rasa ayeuna si sanca boga ieu murid kula meh hampir sarua telengesna siga kula saacak sadar ya Ki Adi gitu omong-omonganana di akhir ruat kaki rawit sakang ruat ada didikan mah mau jauh jeung ngadidik nyata urang salaku guru anu salah ngadidik keun wae Kang urusan urang kiwari geus tuntas mah malah 17 tahun urang patelak di ieu wewengkon memang ieu leuweung teh tarakasa baku jalma sakang sing jadi hiji ciri yang kiwari ieu tempat teh jadi saksi urang jadi luhur langitna pasti aya langit deui kiwari ku urang geus kajawab lain kitu Kang Ruat bener jadi ampura ulah karek sadar jadi keun we urusan urang mah ulah aya deui buntutna malah urang nalikeun tali silaturahmi anu hade jadi urang mulang we asalakan masing-masing itu cek ieu aki ruat kaki rawit satu tasna kitu
ieu akirawit ngabeyeng kiruat rek niat balik ka sarakanana. Satutasna menta dihampura bari jeung silih nyacapkeun ka suka. Ieu kiruat jeung kirawit baralik sewang-sewang. Cag urang tunda dihaleuneun sieum paranti nyokot ninggalkeun carita. Urang kocap jaka anu karek nepi ka imahna maiti. Muka beneran maiti keur ngadaweung aya di luar, nyatana keur ngalungsar aya di tepas. Atuh ieu jaka uluk salam sabari nembongkeun belut jeung hayam leuweung. Ma, sampurasun, ma. Uing mawa deungeun ayeuna. Urang ngaliwat ma. Urang nyobek belut, cobek. Urang cobek ma. Ngeunah geura wayah kieu mah. Sangu liwat na teh nu haneut mah. Cocolkeun kana sambal mah. Saterusna cocolkeun kana mata. Lain kitu mah. Kituna jaka bari jeung lurut eret. Kabenaran. Ari mah iti teh boga incu awewe nu katelahna Nyi Andini. Atuh mah iti bungah pisan bari jeung paromana bagja anu moal manggih. Kabagjaan eta lamun disirap dikieuna. Atuh main naon mah iti teh bungah pisan. Bari jeung nyarita ngaleret ka jaka nu karek torojo. Oloh, bagja jalo. Nuhun bager. Sadatangna jang jaka. Mate asa boga tatalang raga. Ari ras mah boga budak hiji-hijina ninggalkeun. Nyata hidung si Nyai abeuh yap urang bikeun ka si Nyai sangkan geuwat diasakan jalu. Kitu ceuk mah iti bari jeung ngagero-gero incuna. Andini geuwat ka dieu. Bagja ya aya milik urang ngaliwat geulis. Itu pok-pokan ieu mah iti. Atuh ieu Andini kasebutkeun kembang desa nu memang keur rumengkeuk megar-ligar teh nembalan. Nuhun mak. Aya naon mak? Naha Kang Jaka atau Sumping mak? Ari Jaka da sidik tengah denge. Manehna bati suruh ngasarenge bari jeung unggut-unggutan. Hae Kang Jaka nembe mulih. Sarenge Jaka seuri bari jeung nyarita. Bener Nyi. Ieu cobek belut. Dicobek belut teh Nyi heug make surawung. Pululukan bawang. Oh mat Nyi make tocom. Da ieu hayam leuweung asakan Nyi urang daang geura wayah kieu mah duh wareg bangun nikmat geura aduh apanan beas mah loba Nyi. Geura asakan itu
Kitu cek Jaka ari Nyi Andini gogodeg da sidik mun nyarita teh sok taraku nyambung atuh batin Andini nyarita dedeh teuing Kang Jaka rupa hade ngan hanjaka teu bisa ngadenge coba engkang mun apal batin Nyai teh cumantel kasarira teh Kang dalah nya Kang Jaka mata racunihin sarege atuh da di luareun imah bekirila ieu hate teh duh Kang kitu cek Andini ari Jaka nepah kana palupuh barjeng siga nu ngaruwaskeun ieu Nyi Andini hayo dar dar kunaon Nyi ngalamun dakang mah menang ti leuweung ti sawah geuwat entos henteu kiat Nyi hoyong liwet cocolkeun kana sambal Nyi jeung lada sambal teu make tarasi saterusna eta belut teh dicobek Nyi make surawung make oncom Nyi cocolkeun kana sambal col atuh uapkeun kana mata lain kitu Nyi atuh Nyi Andini ruas sidik Nyi Andini keur ngalamun asa digaruwahkeun ku ieu Jaka mohon akan yap atuh urang popolah kitu cek Andini bangun era hari mah iti batina surti barjeng seuri aboeng ya si Nyai mah ku kitu nama ieu budak lalaki teh kasep nama kasep ngan hanjakal teu bisa diajak ngobrol komo deui masalah hate da kuring oge baheula ngalaman atuh keur ngora aya wae si Nyai mah kitu cek ieu Nyi nyaon mah iti bari jeung asup jeung Nyi Andini ka dapur saterusna ieu mah iti jeung Nyi Andini niat keprak-keprak tur popolah rek ngasakan hari Jaka malipir ka tukang bari jenggap kana patik saterusna aya catangkai ku Jaka ditarokan bangun nu imeut teu sakara-kara suruh meunang narokan teh dientepkeun di pipir imah dina kaayaan kitu dina rungkun aya nu ngagorobas bari jeung aya jalma sidik keur dibeberik ku dua lalaki breh pisan yen ieu teh Pidin atawa nelahna mah Uken da Pidin mah kasebutkeun bapana nu geus almarhum teu wudu Jaka curing hak aya naon Lur kituna teh bari jeung mencrong ka Uken anu luhut leet ku kesang pok Uken nyarita ka ieu Jaka tulungan kisilah kuring rek dipaehan ku si Mama jeung si Sarkowi kitu cek Uken teh sidikna sembah sujud beungeutna nu harejo awakna anu boborot ku getih sidik ieu Uken geus ditandasa ku jalma nu kasebut
jalma telenges. Ke lur. Aya neon ieu teh lur. Aya neon ieu teh lur. Asara ruas diuk ke lur. Ki dulur teh ngaku naon? Cik. Omongkeun ka kami, nah aya mau. Eta baju sampekeun ka Rarawe. Kitu cek jaka budeg nanya ka ieu Uken. Karek ge rek ngap Uken cumarita jeleng. Aya dua dedegan jarangkung badag. Tur awakna bebereh hilat nandakeun yen ieu jalma ahli ngolah awak. Awakna anu keker bebelehiran para wargi sepirna ngabalinding atuh kumisna anu siga pagar kabupaten teh kasebut nelah si Sarkowi dibaturan di tukang ku si Boma barjeng ngagajleng barjeng nyarita. Uken si Pidin sia. Nah beungeut sia mah seperti si Pidin. Tu bapa teu anak gawe tudungan sarua tukang maling sagedog. Abong uyah tarates kalangit sagoblog. Podaran si ayeuna kene. Itu si Boma bajang morotot si Uken atuh Uken nyalingker kana tonggong ieu jaka budeg saterusna jaka budeg nyarita. Ke heula lur aya naon ieu teh euy. Make jeung popolotot sok balaka aya naon ah. Cik omongkeun ka kuring. Sila montong disebutkeun di tukang sia eta si Uken. Oh, ieu teh saha? Jeung gimana ieu teh? Nah, make jeung popolotot ka kami. Lain popolotot ka sia. Buat dikeun eta si Uken ka kami. Urang tangkalak cuman pagawean malkan sia. Wai podaran sia. Tadi si Uken. Atuh. Nah, tuh yang tadi tidur. Ke. Rek nanya heula, baju atawa celana anu dipaok teh nah. Anu dipaok teh naon gitu. Kalem heula lur. Ulah waka main hakim sendiri. Awon. Goblok. Lain maling baju sia, maling beas. Si juragan Marta sia, blebung. Nah sia teh bonge, Atuh nah make jeung amok lur. Kedah mau tarasi. Aya wae si kidulur mah. Bari jeung diruksak ieu duh karunya. Diuk heula, diuk dulur. Tungguan tuh di ditu. Jaka bari jeung nuduhkeun di sisi suluh ka Uken. Dititah diuk bari jeung nungguan. Ari Mauti jeung Nyi Andini sidik ngadenge aya karicuhan di luar teh nogel dina bilikna.
bari teu wudu batina rada ruas kaki dah. Atuh ieu mah iti nu keur nogea dina bilik teu ngaharewos. Bajeng nyarita ka Nyi Andini. Aduh, Nyai. Geningan eta mah si Boma. Beuh, abeuh. Aya naon kadarieu nya? Beuh. Hariwang teh ieu jaka. Deueuh teuing. Jabani si Boma mah teu leungeus. Itu nate bajeng ngareret ka Nyi Andini. Geningan nya eta teh si Boma. Jeung Sarkowi kasebutkeun tanggalan juragan Marta mah eta teh. Itu cek Nyi Andini bajeng ngareret ka Ma Iti. Nya puguh pisan Nyai. Eta teh si Boma jeung si Sarkowi. Beuh. Atuh itu kumaha lewat geus jarampak Nyai. Keun wae mak. Keun wae antepkeun we heula nungguan Kang Jaka. Hariwang Nyai mah ieu teh. Itu cek Nyi Andini ngahariwangkeun kayaan Jaka. Saterusna Ieu Sarkowi seuring ngagak-gak ka si Boma. Boma. Goblok, ieu mang teluk. Alah, kowe caca gue tuman. Make ngomong maling tarasi. Tisilah. Nari sia bonge. Tadi baju calana. Jauh-jauh sia ina ngomongkeun tarasi. Mending ye letak beureum aing ye. Heat. Cek Sarkowi bari jeung nyebrut nyalabarkeun peureut rek ngala cukang irungna ieu Jaka tapi jorelat sewuk wus pos. Harita Jaka geser ka sisi bari jeung ngagiwa. Ari Boma teu mikeun deui kasempatan. Jeng Boma ngahumbatkeun bedogna rek ngala digigir siut set plas. Bus. Bedog teh ngakan angin. Ya terusna ieu si Boma jeung Sarkowi rurateret bari jeung nyarita. Kemana mang tuluk teh Boma? Ngan sakocepat isi jajah ka budak. Leungit euy. Itu cek Sarkowi. Ari jaka budak teka ciri. Manehna ucang angge dina luhureun ieu tatangkalan bari jeung nyarita. Hei, koklut, uing di dieu yeuh. Ieu kokbrut. Ieu di dieu kokbrut. Mata teh sia teh teu neuleuh. Ieu dewek ieu di dieu. Sia rek naon? Aduh, palawargi. Capek gua ngadongeng ieu. Kabujeng kokbrut. Keun anjing pageto palawargi. Urang Keun anjing pageto palawargi. Urang sambung deui. Puasanes kirang sono. Urang ngecagkeun heula ieu lalakon. Ripuh ngadongeng teh. Atuh nuhun palawargi. Ya ieu. Carios jaka budak teh sing janten hiburan. Malah bandar janten kasehatan. Kanggo nu aludur.
pidoana ti wasadayana kanggo palawargi dicekap wassalam jaga